Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang sarang ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu, ibu bade nepikeun materi kelas 8 ngeunaan kawi. Tahun cewek teringrap, sumoreang haringhang, tekad napa bangkang, buat bangkang bangsa pahlawan, jadu mundur tak kabur, pantrang mulang pun cewek, mun maksud sana, berjuang ke lemah cair, lari rabi tegang pahati. Saya basa minta pamulang terima, ikhlas ridho korban merdeka. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu sapanjang datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar, salawasna kudu syukur eling kanu Maha Agung, kade hideep bisi kukur. Nembe hideep parantos nitenan contoh tina kawi. Nah, sangkan pangajaran ieu leuwih dipikarti ku hideep, ibu nyungkeun widi nyarios bahasa Sunda dicampur bahasa Indonesianya. Minggon kamari ibu artos nge-share materi PPT ngeunaan kawi. Minggon ayeuna urang bahasa sarengan materi nu kamari atos ku ibu share. Kawi. Harti kawi. Kawi nyaeta rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh sarta mibanda wirahma nu ajeg. Disebat oge sekar tandak atawa lagu nu rumpakana teu kauger ku guru lagu jeung guru wilangan sarta biasana mibanda wirahma nu tetep atau angger. Jalma nu sok ngahaleungkeun kawi disebatna juru kawi atau sinden. Sedangkan jalma nu sok ngahaleungkeun tembang mah disebatna juru mamaos. Jadi kawi itu masuk ke dalam karya sastra Sunda dalam bentuk puisi yang tidak terikat oleh aturan pupuh. Sifatnya bebas jadi ya. Tidak ada keharusan dalam satu bait harus berapa baris di dalam kawi, tidak ada. Disebut juga sekar tandak. Nah, orang yang menyanyikan kawi disebutnya juru kawi atau sinden. Bedana kawi, kakawihan, jeung tembang. Kawi, kakawihan, tembang, sadayana kaasup kana karya sastra Sunda dina wangun puisi anu biasa dilagukeun. Lamun lamun kawih mah lalaguan Sunda anu teu kauger ku pupuh, waditana modern tur wirahmana bebas. Contohna es lilin, bubui bulan, jeung sajabana. Jadi kalau kawih mah tidak terikat oleh aturan pupuh. Lamun kakawihan mah kawih anu sok dilagukeun ku barudak bari ulin. Atau disebat oge kawih barudak. Contohna cingciripit, oray-orayan, jeung sajabana. Kalau kakawihan artinya itu kawih yang dinyanyikan oleh anak-anak ketika bermain. Contohnya cingciripit dan oray-orayan. Salajengna tembang. Ari tembang mah lagu Sunda anu kauger ku aturan pupuh.
Aya contoh tembang piwuruk sepuh eta lebetna kanu pupuh asmarandana. Atau tembang Tatar Sunda eta lebatna kanu pupuh sinom. Tadi mah jelema nu ngahaleangkeun kawih disebatna sinden, lamun jelema nu ngahaleangkeun tembang disebatna juru mamaos. Orang yang menyanyikan kawih disebutnya sinden, kalau orang yang menyanyikan tembang disebutnya juru mamaos. Paham kan sampai sini ya? Mikaweruh eusi kawih. Kawih diwangun ku 4 unsur. Anu kahiji nyaeta tema, nu kadua nada, nu katilu rasa, nu kaopat amanat. Tema mangrupakeun hal pokok atau inti tina kawih. Tema sareng jejer benten. Punten maksana tema atau jejer benten sareng judul. Nah di dia ibu gaduh contoh tema-tema dina kawih. Aya tema kadaharan, cinta kepahlawanan, keendahan alam, jeung cinta lemah cai. Tema itu berbeda dengan judul. Di sini ibu punya contoh tema tentang makanan, tema tentang cinta pahlawan, tema tentang keindahan alam, dan tema tentang cinta tanah air. Itu macam-macam tema dalam sebuah kawih. Tema kadaharan contoh judulna Es Lilin, Peuyeum Bandung, jeung Sajabana. Jadi tema tentang makanan itu contoh judulnya kemarin sudah kalian isi juga soal dari ibu. Ada Es Lilin, ada Peuyeum Bandung, dan lain-lain. Aya tema cinta kepahlawanan, contoh judulnya Pahlawan Toha, Karatagan Pahlawan, nu tadi ku hidup di tetanan. Nih, ada contohnya tema tentang cinta kepahlawanan. Contoh judulnya Pahlawan Toha, Karatagan Pahlawan. Nu katilu aya contoh tema keindahan alam. Contoh judulnya Bandung Lembang, Tatar Sunda, jeung Sajabana. Aya tema cinta lemah cai oge atau cinta tanah air ya. Nu salajengna unsur nu ngawangun kawih nyaeta nada atau sikep nu nulis rumpaka kawih nu karasa ku nu ngaregepkeun. Aya nada sedih, nalangsa, adigung. Nada itu merupakan cara penyampaian lagu oleh penyanyi kepada pendengar. Cara penyampaian kawih oleh sinden kepada pendengar gitu. Salajengna rasa. Lamun rasa mah nyaeta sikep nu ngawih kana pasualan nu aya dina rumpaka kawih. Contohna rasa gembira, rasa sedih, jeung sajabana. Jadi kalau rasa mah hal yang dirasakan pendengar saat mendengarkan sebuah kawih. Unsur nu terakhir nyaeta amanat. Amanat mangrupakeun pasualan nu hoyong ditepikeun ku nu ngawih atawa nu ngarang kawih. Amanat merupakan hal yang ingin disampaikan seorang pengarang kawih kepada pendengar kawih tersebut. Nilik kana sajarahna, kawih dibagi jadi 3 kurun waktu, nyaeta kawih buhun atau kawih tradisional, kawih zaman Jepang, jeung kawih Wanda Anyar atau kawih alam kiwari. Lamun kawih buhun mah contohna aya Banjar Simon, lamun kawih zaman Jepang nyaeta mangsa penjajahan Jepang. Contohnya kawih Es Lilin. Lamun kawih Wanda Anyar mah contohna aya kawih Kalangkang. Dengkeun lamun ditilik tina eusina, kawih dipasing-pasing kanu 5 pasingan. Nu kahiji kawih perjuangan, anu kadua kawih pupujian, anu katilu kawih silih asih, anu kaopat kawih atikan, anu kalima kawih kaendahan alam. Purwakanti dina kawih. Naon ai purwakanti teh? Ari nu dimaksud purwakanti nyaeta padekeutna sora dina tungtung kecap atawa kalimah. Jadi apa yang disebut purwakanti itu? Purwakanti merupakan kedekatan atau persamaan suatu kata suatu apa ya? Suara di akhir kalimat
atau di akhir kosakata dalam kawi. Jadi sarupaning mamanis bahasa nu digunakan karena sora boh vokal boh konsonan. Merupakan pemanis bahasa yang digunakan dalam kawi berupa vokal atau konsonan. Karena kawi teh bahasa nu digunakan dina kawi teh nyata bahasa anu pinilih. Karasa kaendahana. Gerak orang titenan sawatara kawih pahlawan toha. Getih suci nyiram bumi, murwakanti dina sora iya. Untungna inya. Tulang setra mulang lemah. Purwakantina dina sora a. Babakti sungkem pertiwi, murwakantina dina sora i. Nah, kamari atos ku hidep diringkes sadayananya materi ngeunaan purwakanti kawih. Mikawruh gaya basa konotatif jeung denotatif. Mengenali gaya bahasa konotatif dan denotatif. Naon sih nu disebat konotatif, naon sih nu disebat denotatif? Konotatifnya eta kiasan atau bahasa anu hartina henteu langsung nuduhkeun kanu dimaksud. Lamun denotatif mah nyaeta bahasa nu miboga harti sabenerna atau bahasa yang mempunyai arti yang sebetulnya. Konotatif itu yaitu bahasa kiasan, artinya bukan arti yang sesungguhnya, itu konotatif ya. Kalau denotatif adalah arti sesungguhnya. Di dia ibu gaduh dua contoh, aya kecap dicangcang jeung kecap luhur, dilebetkeun kana dua kalimah. Kalimah anu pertama dicangcang, ulah diheureyan nang tutimah sabab dicangcang ku jang ari. Kalimah nu kadua, domba dicangcang kana tangkal. Nah, dicangcang nu kahiji jeung dicangcang kadua beda artina. Lamun nu kahiji mah urang artikeun ka bahasa Indonesianya, jangan digombali neng tuti mah karena sudah tunangan dengan cep ari atau jang ari. Dicangcang ini masuknya ke dalam bahasa konotatif karena artinya tidak sama dengan arti yang sebetulnya. Arti di sini adalah sudah tunangan, sudah ditalian atau sudah punya ikatan lah. Kalimat nu kadua, domba dicangcang kana tangkal. Domba ditalian kana tangkal, domba ditaliin ke pohon. Nah, dicangcang di dieu ya diikat. Dicangcang hartosna diikatnya kalau mun dina kalimah nu kadua. Domba dicangcang kana tangkal mangrupakeun dicangcangna mangrupakeun bahasa denotatif atau kecap denotatif. Hartosna ditalian beheung domba kanu tangkal. Ya contoh kedua luhur. Koima ngomongna sok luhur. Nani mah nyimpen buku teh luhur meja. Nu kahiji mah lebetna kanu kecap konotatif luhurna lantaran hartosna kieu. Koim mah ngomongnya suka sombong. Luhurna bukan luhur arti yang sebetulnya. Kalau ini luhur yang arti yang sebetulnya. Nani mah menyimpan buku di atas meja. Luhur itu arti sebetulnya di atas. Jadi termasuk ke dalam kecap denotatif. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, alhamdulillah lamun hidup atas uninga ngenaan kawi